Sampurasun, nami abdi Mitza Ceta Cadudasa ti 12 MIPA 3. Abdi bade ngadugikeun diantara anu judulna ngajaga kaendahan lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payung mangga urang panjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala mung kuridona arurang sadaya tiasa kempel ti ieu pantepatan. Hadirin sadayana, tos waktosna ayeuna yen arurang ngajagaan lingkungan teh sanes tos waktosnya ketah. Sabab ti baheula oge tos kawajiban urang sadayana ngajagaan lingkungan teh di kabersihanna, katertibanna, jeung kaendahanna. Sanes malah teu paduli kana lembur arurang teh. Contohna sampah lungka dieu lungka ditu sabari teu mikirkeun kana naon dampak ti micen sampah ka sambarang tempat teh. Pan geuning sampah teh aya tempatna. Da jalma hirup tea geuning sok malales kana kawajiban teh. Sabab ku eta ayeuna mah urang sarerea sing getol ngajagaan lingkungan teh. Salah sahijina nyaeta micen sampah di tempatna. Mung sakitu anu kapihatur, nyuhunkeun dihapunkeun weh bili aya kalepatan sareng kakirangan ti ieu biantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.